nih juga siagit teh lah kebenaran Git tulungan Alah, aya naon ngaruh waswa juga nu diudag bagong we teh. jadi kieu ye tulungan urang aya masalah pokokna mah gede pokokna masalahna ya mah aduh Nah, aku mah kitu mah we. itu dulur aduh adung songkol boga penyakit jeruk juga nama di jeruk gitu maksudnya nah aya nu kudu dibedah lah sugan we atuh dinya boga kauhan tukang bedah Wah, bener mah darurat euy. Aya kebenaran emang aya asli mah. duh bagja di mana git Aya ke sawah kebenaran tadi tukang. nah di sawah tukang bedah naon dari si lain Eta tukang ngabedahkeun galangan. sekalian bedahkeun ta beuteng keburu paeh atuh dulur aing Anjing cuaca mana harudang kieu. Bre, kan dia sakedeung. Naon kenaon? Oh atuh. Kunaon eta beungeut? Manik kusut kitu. Jadi kekesen. Lain kitu. Langar hese sare kamari ka dokter ge. Naon nih cek dokter teh penyakit nu hese sare teh? Oh. Eta mah tuh ngaranna insomnia. Kayak kitu mah. Tah eta bener maklum atulah sabulan teh sarena ge. Atuh eta mah lain insomnia, atuh nu kitu mah ngaranna insom duit. Anjir. Kena sare aing balik. Leung bener nyahoan teh eta. Lain gitu nek salah rodat kieu nya hirup. Nararodot kunaon Aya kahayang teu boga duit. Aduh sarua teu boga duit mah. Lain gitu lamun di dinya boga duit ya mah nya 500 juta. Wah, dikumakeun. Abi mah apa majikan rek opat, mobil rek 7, kabeh perusahaan Indonesia rek dibangun ku abi mah. Aya almun boga duit 500 juta rek dikumakeun. Git. Lamun di dia boga duit sakitunya kurang mah dibagi-bagikeun. Pokona mah sawae anu butuhnya ku urang mah dibere. Teh butuh bere ku aing mah. Nah teh lebara dibagi-bagikeun kitu. Lebar belah mana lagi sakitu mah atuh leutik atuh Kari ngalamun deui we leuwih gede. Ujung burung teh pagawe ieu mun burung gelo, mantau ka aing